من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيته الكرام وإلى حضرة خصوصا نبي الله عليه السلام واليان بالمكان وإلى حضرة خصوصا سلطان أولياء شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة خصوصا شيخ سالم بن سامر الحرامي وإلى حضرة خصوصا شيخ نواوي بن عمر Tanara Banten وإلى حضرة خصوصا شيخ خالد بن Madura وإلى حضرة خصوصا حضرة الشيخ Haji Hasyim Asy'ari خصوصا nomor 40 خصوصا Wafaralum dunubah muslim wa kurahimil barakatimul Quran al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firlana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afani ari kaduana tina opat zawalul aqli eta leungit akal. Ayat tamyizi tegasna tamyiz anasi anu biji lakanhu tina akal binaumin kusabab syarek ayafi goiril anbiya'i tegasna dina salian sarena pirang-pirang para nabi alaihimussalamu eta tetep ka para nabi are kasalamatan wa jengari sare rihun eta angin latifatun anu lemes tati anu datang ya angin min kibalil dimai tina arah-arahna otak patugatin maka nutupan ya angin alaini kana panon wa tasilu ilal qalbi jeung nepi ya angin kana hate Failam tasil maka lamun tenepi angin ka ilahi kana hate kana maka bukti itu jalma nu asan eta anu nutang. Wastirhau jeung kalendor ongso bidimagi pirang-pirang urat dina otak bisa babi ku sabab al-ibkhirati al-abkhirati pirang-pirang hasab asaidatin anu naik minal ma'idatin tina beteng segitu lah. Kamari beres roes nyaritakeun masalah batal wudu nomor kahiji. Nyata batal wudu nomor kahiji teh kaluarna perkara tina salah sahijina palawangan anu dua, rek palawangan hareup, rek palawangan tukang. Rek anu ngabentuk, rek teu nu ngabentuk, rek soraan, rek teu soraan. Erek anu biasa atau terbiasa maka dimana keluar eta perkara batal. Sok sanajan eta perkara nu keluar balik deui model naon model diladung atawa cacing keluar balik deui kana palawangan tukang batal. Kumaha cenah ieu mah nu liangna teh kaluarna teh tina tapak dioperasi nepi keretna beuteung. Kusabab palawangan tukangna pompet dikeret tina beuteung sarua batal kecuali lamun kaluarna perkara tina jauh tina palawangan tukang mun tina tuur ibaratna bijil getih eta mah batal kuduna lamun tina bujur mah jeung tina palawangan hareup batal najan bijil getih
batal wudu eta nomor kahiji. Asani ari kaduana tina nu ngabatalkeun kana wudu. Nu mana Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani nyarioskeun anu ngabatalkeun kana wudu di dieu aya 4. Nu kahiji kamari nyaeta kaluarna perkara tina salah sahijina palawangan anu 2. Anu kaduana nyasani ari kaduana tinu 4 zawalul akli eta leungit akal, leungit kasadaran. Katanya akal itu berharga. Akal jeung nafsu, nah eta sok ieu. Aya wae dina diri urang. Maka sok silih elehkeun teh. Akal jeung nafsu teh. Lamun ma akal keur naik nafsu turun, lamun nafsu keur naik akal turun gitu. Lamun jalma ngagedekeun nafsu akalna lemah. Ya lamun keur nafsu keur amok keur naon kitu ge poho we kasadaran teh. Penting hasil maksudna. Karena di diri urang teh aya akal, aya nafsu gitu. Lamun mah akalna beres diatur sehingga ayana nafsu dina diri urang ge kakendalikeun. Nah itu berarti sadar teh. Lamun mah nafsu na leuwih gede berarti teu sadar. Matak nafsu teu bisa dileungitkeun nepi kana mana wae oge paling nafsu mah dikumaha diatur, dijaga, diraksa. Matak aya hiji riwayat dengan dina kitab Durratun Nasihin asana. Aya riwayat aya seorang ulama di golongan para tabi'in Syekh Hasan Basri mekahoyong hiji istri. Gitu nya. Mekahoyong ka di antara sabaraha ulama 4 ulama gitu asana asan pame telepat jadi na kitab Durratun Nasihin. Nepi ka ditutur-tutur eta awewe. Eta ulama sadayana di dinya kalebetkeun Syekh Hasan Basri mekahoyong ka eta istri nya istri ditalek ngadayekeun teuna kitu nya. Ai istri minta jawaban di antarana jawaban nu paling faten eta pertanyaan. Di antarana pertanyaan nu paling hebat nyatana akal cenah di lalaki sabaraha? Beriji, di awewe saberiji cenah. Berapa derajat, berapa tingkat, berapa persen? Jawab kata ulama, akal di lalaki aya 8 di awewe hiji. Katanya. Nafsu di awewe aya 8, akal aya hiji. Ya, nafsu di awewe hiji. Jadi di lalaki akal aya 8. Di awewe mah hiji. Nafsu di lalaki aya hiji. Di awewe 8. Nah, pas gitu kumaha? Dibalikeun ka eta istri. Nah, cenah para lalaki akal anu sakitu seueur teu bisa ngahalangan kana nafsu anu hiji cenah kitu. Maka lalaki mah pinter. Gitu. Pintar lalaki mah dibandingkan yang awewe perbandingan aja jauh. Awewe mah lamun aya kitu ge nafsu dan nafsu na gede paling ceurik. Awewe mah aya lalaki mah teu ceurik. Pan aya akal teh ya. Ketika nafsu muncak tah berusaha kumaha we nu penting mah hasil pamaksudan gitu. Tapi akal kasadaran lamun nafsu muncak sok leungit, ilmu ge leungit. Kapinteran urang leungit ku nafsu mah. Tak nafsu teh ga aya anu nyarioskeun 4, aya anu nyarioskeun 7, aya anu nyarioskeun 8, nafsu. Rupi-rupi. Upami dina kitab karya Syekh Nawawi mah dina Qatrul Ghoes itu nafsu teh aya 7.
Kian umpami ngaos kita Fathul Bari pasti kabuka tipis kita belum. Tapi usina saya karya Syekh Nawawi kene sami sareng anu nyatat dia kasih pakai saja Syekh Nawawi Al-Bantani. Ternyata bisa ngajadikeun leungit anu bisa batalna wudu ku ayana jawalul aqli leungitna akal. Ayat tamyizin nasiin anhu tegesna leungitna tamyiz kasadaran cedok hidang katanya. Anase anu bijil tina akal keluar tamyizna keluar akalna itu batal leungit akal leungit kasadaran lah gitu. Leungit kasadaran kunaon binaumin ku sabab sare itu leungit akal. Jadi batal wudu ku sabab sare atau liana sare gitu. Ayat fi ghairil anbiya'i alaihimussalamu tegasna dina salian pirang-pirang sarena para nabi. Tegasna dina salian pirang-pirang para nabi alaihi muga tetep ka para nabi assalamu alaikum pirang-pirang kasalamatan. Nah, ari para nabi mah sareng Nawawi beda sarena jeung urang gitu. Kumaha bedana sarena jeung urang? Kusabab para nabi mah panonna sare hatena mah nyaring. Urang mah panon sare hate ge teling. Teu nyaho kaler jeung kidu. Teu nyaho itu ieu. Para nabi mah saha sok sanajan sare ge tetep hate mah teu beureum. Hate. Matak sebagian ahli-ahli zikir ayana bimbingan zikir ngahirup-hirup hate. Matak dina sare ge aya sare anu haram, aya sare nu wajib, gitu. Aya sare nu wenang, sare ge rupa-rupa hukum sare teh. Hukum sare. Jadi teu asal beureum. Terus dina prak-prakanana sare anu alusna kumaha, bacaanana kumaha, gitu mana aya eta teh. Nepi ka kamari geuninganan basa dina masalah bismillah. Memeh sare teh minimal maca bismillah 20 hiji balikan. Rek sare teh. Atawa mangmentakeun hampura ka sakabeh jalma muslim gitu nya. Rek sare teh. Jadi seueur amalan-amalan urang rek sare. Beda jeung sarena urang, aya sarena urang mah sesa tiktokan, sesa nyawa HP, belah HP geus murang klop kakara peureum. Itu urang mah peureumna oge. Jadi lain sesa babacaan urang mah peureumna oge. Bangsa para ulama, bangsa nu saroleh mah sare teh pembacaan, wiridan, zikir, rek sare teh nya ku sabab naon? Hayang dina kayaan sare keur eling. Aya sabagian guru nyarioskeun lamun meme sare urang keur eling eta nya. Sare urang keur eling maka di mana-mana keur sare eta nepi ka maot eta maotna kasebutan maot sae maot alus cenah eta teh. Kumaha lamun huda naon beres eta hudang deui? Peureum salilana teh gitu. Aku loba eling, matak rek sare ge kudu loba eling. Ngadoa aya sababaraha cara-cara zikir kan geuning nya. Ieu mah sare teh hese.
Aya naon di jiwana, aya naon na pikiranana. Tapi insya Allah ku diatur mah babari beureum. Pikiranna diatur, bimbingan-bimbingan zikir lah, nikmat itu. Zikir napasnya keluar lapan Allah katariku atawa ketika narik lapan Allah keluar napas rasakeun napasna keluar ka jerona napasnya bari rasakeun bari inget kana eta kalimat baik kabayang katingali eta kalimat lapan Allah Allah setelah napas keluar ka jerona napas dirasakeun terus lap peureum nikmat Pikir tawasul. Ada gerak nikmat itu mantak lamun teh bisa sare berarti can merenang can meneram karena cara-cara teu bisa sare wae bicara kitu ge nya tapi can meneram berarti gitu. Kapan cenah dibimbing nya da dibimbing ya teu sarua. Dibimbing urangan nu narima bimbinganna eta praktekna teu sarua jeung ngabimbingna. Da babari salasna mah. Pikiran kayak itu kadeknya matak diayakeun dirasakeun napas keluar ka jero napas. Terus ayeuna bari lapadna anu dibaca itu kabayang supaya pikiran teka-teka tuh ka dieu kakunci ku eta kalimat aya dina diri urang. Terus ya. Dia ngomong ka dieu rek lebaran can boga baju galau. Lebaran gitu kan lah na baju. Katanya pikiran kayak itu kan atau pikiran itu iyo wah sare pakai sare mah sare kayak yang dina eling. Terus mata saur Syekh Nawawi beda cenah sarena urang jeung sarena para nabi jeung sarena para wali beda urang mah sare teh sare teu eling gitu. Urang sarena sare teh eling ari urang mah gitu aya para nabi mah eling walaupun panon peureum tapi hate mah nyaring. Ki Ahmad silaturahmi cenah kajengan kusabab anjeunna salila masantren salila ngaji keur masantren mah keur ngaji keur diajar ilmu teh asa geus cukup asa geus mahe jeung asa meujeuhna. Nah, ari mulang ke masyarakat ternyata loba keneh ilmu anu teu apa nu teu kaji. Loba ilmu nu teu kagarap, loba ilmu nu teu apa-apa mata karasa hanyakalna timbul. Sok sanajan kumaha waktu mah bisa dibalikan deui nya, manehna ngayakeun silaturahmi kaajengan bari hayang mah ngareungeun nasihat-nasihat nu jadi guru. Sabab cek pikiranana di mana-mana guru mere nasihat pasti dirinya keberkahan turun, malaikat rahmat marengan karena eta nasihat. Hayang ngarasakeun nasihat diingat baheula. Zaman pasantren manehna nepi ka datang di silaturahmi kana jadi guru. Nepi ka sasadu manehna kitu nya. Seueur keneh kakurangan dina beut ilmuna. Nya dina hiji obrolan manehna nanyakeun eta Ki Ahmad ka guruna. Ajengan cenah kuring teh salila ieu masantren di dieu tapi teh keur masantren masa geus cukup ilmu teh. Nah, ari geus ka masyarakat loba kakuranganana. Nya di antarana anu kuring teh apal ieu masalah sare cenah. Nah anu disebut sare teh naon jeung kumaha pangna bisa sare? Bisa timbul sare cenah gitu. Cek Ki Ahmad. Eta sare teh kumaha? Kumaha jawab ajengan? Teu ajengan tawado atuh. Henteu langsung sare teh kieu ge henteu tapi anjeunna dumasar anjeunna rasa katawadoan jeung jalana boga ilmu teh tinu jadi guru eta ajengan jeung dean manehna rumasa dari ilmu mah teu boga
jalan ayana paham dina dirina teh ku ayana seueur muka-muka kita para ulama. Maka teu dileungitkeun kalimat ulama anu jadi rujukan, anu jadi sumber keilmuan dirina. Nya ketika eta ulama eta wajengan nyarioskeun masalah sare, oge nyarioskeun paham saha eta sare di dinya. Saur eta ajengan, aman cenah. Kuring eta apa masalah sare mah? Ngan kuring pernah maca dina hiji kitab Kasifatu Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani nyarioskeun Syekh Nawawi dina eta kitab anu disebut sare teh nyata wa warihun latifatun ta'ti min kibali dimain fatuhatil aina wa tasilu ila qalbi pailam tasil ilahi kana nuasan gitu. Kuring ge nyaho teh bubuhan pernah muka kitab Syekh Nawawi dina kitab Kasifatu Saja. Cek eta kitab Kasifatu Saja karya Syekh Nawawi anu disebut sare teh nyaeta wa huwa rihun latifatun ta'ti min qibali dimagi fatuhatil aina wa tasilu ila qalbi fa illam tasil ilaihi kana nuasan. Itu seperti ajengan. Nu mana pihartieunna cek bahasa urang wa huwa jeung ari itu sare rihun bisa nasare ayana sare eta teh rihun eta angin latifatun anu lemes sare ya saursanawanya ya angin anu lemes ta'ti min kibali dimai anu datang eta angin anu lemes tina arah-arah tina polo tina otak aya keluar angin keluar hawa oksigen angin beda anginnya oksigen beda. Sebutkan dia mah angin rihun angin lihun latifatun ta'ti min kibali dimagi eta angin anu lemes anu sumberna asalna tina otak eta angin fatughatil aini maka nutupan eta angin nyalur nyumarambah atawa non ngalir kana panon gitu ngalir kana panon wa tasilu ila qalbi jeung nepi kan eta angin kana hate. Jadi dia panon oge leup gitu tah. Itu cenah Nawawi. Kumaha cenah jangan lamun eta angin teh teu nepi kana hate. Pailam tasil ilaihi kana nuasan maka lamun teu nepi eta angin kana hate kana nuasan. Maka eta disebut nundutan. Besar Syekh Nawawi. Gitu. Ya, orang ngajina kitab iya nya cek iya. Sebut sare teh gitu. Jadi sare teh pangaruh tina naon? Aya hawa tina otak anu ngalir kana panon, nyumbaran kana panon, parat kana hate. Timbul matunuh capek lelah ngurangir panon teh. Ngan lamun eta angin teh hawa nu tina otak lewat panon kana hate teu nepi kana hate maka kana nuasan eta disebut naon nundutan eta. Jadi lamun eta angin parat tapi kana hate sare batal wudu. Kumaha lamun nunutan? Kumaha jangan cenah eta nunutan? Penasaran kan kijai teh kusaha naon? Udah butuh ilmu teh. Mata kadeukeutan deui guru sanajan sabulan sakali. Aya PR sok muka-muka kitab catet ku anjeunna sababaraha permasalahan nu can kabuka dicatet. Nya dongkap kana jadi guru naroskeun. Gitu. Naroskeun masalahna ieu mah kumaha masalahna ieu. Ya termasuk dina sare, ya termasuk dina nunutan. Kumaha cenah jangan ari eta nunutan. Batal teu nunutan cenah. Ajengan dah tukang cek kamari disebut ajengan teh naon? Ajengan teh tina singkatan aja
jalma-jalma ngamumule agama jeung nagara gitu. A aja, J na jalma, Eng na ngamumule, A na agama, E na nagara. Itu ajengan dan ajelengan. Ajengan. Nah cenah eta nunutan jabaran nunutan aya teu dina kasih pasuk saja. Cek eta ajengan hanya ka cenah eta mah ngan kuring cenah cek eta ajengan. Sok maca dina kitab Fathul Muin. Sarua dina batal wudu keneh kitab Fathul Muin ge. Sabab dina Fathul Muin Jawalul Aqil ayat tamjiji bi syakrin aw junudin wa ikma wa naumin. Sarbatul main leungit akal batal wudu ku sabab leungit akal leungit sedok bisakrin ku sabab beureuh ku sabab jalo atawa naon atawa sakalor awan namin atawa sare karena aya hadis paman nama pal atawa doa saja manu sare maka kudu wudu kitu cenah cekna Fathul Muin cenah ari eta nunutan kumaha wa haraja bi jawalil aqli nu asun jeung kaluar ku leungit akal naon nu asun nunutan mah teu kasebut leungit akal nunutan mah teu kasebut sare nunutan mah gitu. Kumaha cenah ari prosesna eta nunutan eta ai nunutan kumaha cenah Pak kana wudu kumaha nunutan wala takdo maka wuduna teu batal cenah nunutan. Kumaha cenah jangan lamun kuring teh ragu-ragu ya. Cek Ahmad teh nya. Kiamat salat Jumaah. Imam keur khutbah, si khatib keur maca khutbah, manehna jadi ngunu ngarengekeun bakat ku nikmat sok nunutan lep teh. Nepi ka manehna mikir ieu teh cenah kuring teh nunutan apa sare. Tadi teh kuring teh nunutan apa sare cenah sababna keur nikmat yang ngarankeun khutbah. Cek ajengan keur nikmat ngarankeun khutbah atawa khutbahna lila teuing cenah. Jiga nama khutbahna lila teuing kasanun ing beureum mah. Batal teh cenah eta kuring ragu-ragu kuring teh keur ngarengekeun khutbah teh. Ida saka hal nama awana asa ida saka di mana-mana mang hal nama nah ya teh sare awana asa atawa nunutan katanya sare apa nunutan wa min alamatin nu'asi simaun kalamil hadirina wa illam yafhamu cenah kieu saur sekjen udah melajis moal aya apa tadi di jeung tetangan ge mah aya kita beta da mana kita Fathul Muin ya ieu mah supaya rada ieu we lah paling ngapakeun Fathul Muin eta dibuka-buka penting mah hiji we saur sekjen Abdul Aziz ida saka di mana-mana nunutan di mana-mana ragu-ragu sejal mahal nama awana asa. Nah aya teh sare apa nunutan. Gitu. Sare apa nunutan? Wa min alamatin nu'asi simaun kalamil hadirina wa ilam yabhabu. Wa min alamati jeung dina sawarena cirina nunutan, nu'asi nunutan. Simaun ari ngadenge kalamil hadirina caritaan anu hadir kareungeun ieu anu hadir ngobrol kareungeun anu hadir kareungeun anu saja nu aya obrolan atawa lamun keur Jumaah teh mah kareungeun ieu si khatib maca khutbah kadenge ya gitu tah eta nu telah kareungeun tapi kumaha cenah jangan lamun eta teu paham nu dibaca teh da kuring salep-lepan teh kuring teu paham eta teh nu dibaca teh. Nunutan apa sare? Kareungeun mangan teu paham, teu kapaham naon anu dicaritakeun dan kareungeun ngagemrengna we. Unggul kareungeun sorana teu puguh. Awar-awar wa ilam yafhamu jeung sok sanajan teu kapaham. Tetep
eta disebut nunu. Batal teu kuduna kununutan? Teu. Eta teu batal kununutan. Ya. Jumahan masuk itu nih. Ya. Nah, tadi disebut nunu. Jadi disebut nunutan teh samemehna sare perkara samemehna pikiran teh geus wae geus kitu ka dieu tah. Tapi kareuneuh keneh. Sok sanajan teu kapaham nu ngobrol kareung teh ngagembreng paribasa parma peureum tapi celina ngadeng nih. Can sare berat mun tah kitu ge. Nunutan keneh. Sok sanajan teu kapaham wa ilam yafhamu jeung sok sanajan teu kapaham eta caritan jalma-jalma nu ngarobrol atau khatib keur maca khutbah eta tetep nunutan. Sanajan teu kaharti naon nu dicaritakeun teh. Nu ngarobrol kareung ngan teu ngarti naon nu dicaritakeun kana kagembreng na unggul. Kan jumaah ge kitu urang keur dieu kareung ngalap-lap atuh teu pati-patingna teh saret pas jumaah teh kareung khutbah teu puguh teu kaarti teh. Eta ge nunutan. Mata nunutan mah henteu batal wudu. Cek tadi nunutan teh kumaha saur Syekh Nawawi. Nunutan mah angin nu lemes nu leutik tina otak nyumarambahan kana panon ngan teu parat kana hate cek tadi. Kumaha lamun parat kana hate? Lamun parat kana hate disebut sare. Ting angin lemes da lemes cenah angin teh. Saur Syekh Nawawi. Tah ku ayana sare eta wasit rahu aqsabu jeung kalendor cenah pirang-pirang urat katanya. Pirang-pirang urat dina otak teh kalendor, kadang-kadang dina badan kabeh oge nu asana tegang teh kalendor. Matak nu sare mah lamun dipangku lebih berat tibatan anu nyaring. Ih leuleusna eta nu sare mah. Hege gerasok. Dikitu kan ya. Anger we. Mana teh saur-saur nawe ge tina otak ge kalendor, sarap-sarap teh urat-urat. Wastirahau aqsabu dima'di. Jeung kalendor cenah pirang-pirang urat anu aya dina polo teh otak. Kenorna eta naon? Bisa babil ibkhiratin ku sabab pirang-pirang naon? Ku sabab pirang-pirang haseup atau aya angin nu lemes. Asaidati minal ma'idatin anu hanjat nu naik tina lambung, tina patuangan naik kaluhur. Jadi sarena tibra eta naik cenah kalau teh aya angin aya hawa kaluhur leuleus kabeh eta teh urat-urat kitu-kitu nya saur Nawawi kitu teh. Eta. Eta mantak nu sare mah ninganan. Leuleus dikitu-dikit. Budak sare di pangku da berat rasaan teh. Gitu. Pokoknya ari ngaji mah. Gitu. Oh, nu disebut nunutan teh kitu ning tadinya anu bet sare teh kitu tah nunutan mah teu ngabatalkeun kana wudu, teu ngabatalkeun nunutan. Wa dalilu jeung ari dalilna anak abdi binaumin. Dalilna batal ku sabab sare. Qaluhu ngadau Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ainati wika usahi faida namati. Ala ainati ari pirang-pirang panon, ari panon dua. Waka usahi eta talina dubur, panon dua teh beungkeutna dubur.
Lawangan tukang. Paidana mati maka di mana-mana peureum ala ainati naon panon dua istab lako maka narima kendor alwikau naon tali pamanama maka sajalma anu sare teh mun peureum nya ya jalma palyatawaddoa maka batal maka kudu wudu deui batal wudu. Mata cenah aya ingat tuh jadi guru nerangkan gitu lamun panon rapat bujur bakal molongo cenah gitu gitu itu berlawanan cenah teh panon molotot bujur rapat cenah gitu maka kaya sare itu bujur pasti nu sare mah peletuk ke hitu teh ayo sare waya anginna teh mau apaleun manehna mah keur sare eta Eta keur saremeran bujur teh pelados nyawa ya. Aya racun di mana ya? Aya angin ya angin surga. Keluas. Ya, di dia. Ya gas kan. Rawahu Abu Daud. Wa Ibnu Majah, hadis riwayat Abu Daud jeung Ibnu Majah. Wa ghairihi atawa liyana sare. Seperti mana liana sare, jadi kayak sawab sare batal wudu. Kajununin seperti edan. Wawa jawalul akli wawa jeung ari edan jawalul akli eta leungit akal. Idroki leungit akal leungitna pangarti. Leungitna hidungnya minal qalbi ala tetap tina hate mal baqail quwati sarta tetepna kakuatan wal harokati jeung usik malik al audai dina pirang-pirang anggota batal wudu ku sabab naon jununin edan eta orang denges bata geus wudu bos ujug-ujug edan eta. Teh naon eta kijayan make jeung kudu edan nih rasanya. Geus pan teh wudu cenah mah teh. Teh ceulina kasupan gaang. Jiga kebonya kebo nian muni ceulina supan gaang sok ngamuk. Ujug-ujug edan. Teh naon make jeung kudu edan sagala eta. Kumaha cenah ari edan teh? Wa wajawalul idraki minal qalbi ma'al baqaya quwatil wal harokati bi audai. Edan teh nyata leungitna pangarti, leungitna kasadaran minal qalbi tetep tina hate. Ma'al baqaya sarta tetepna kakuatan. Aya kakuatan mah wal harokati jeung musik malik nama bil audai dina pirang-pirang anggota. Jadi nu edan mah nganukur nu leungitna teh naon pangartina hungkul, hideungna hungkul. Kekuatan nama aya, wah nu ngamukna eta. Beda jeung nu sare. Nu sarena pikiranna eueuh itu awakna leuleus. Ku sabab tadi surah saya Nawawi aya naon? Aya angin, aya haseup anu lemes hawa. Tina naon? Tina lambung, tina patuangan, kana otak cenah kaluhur nyambil kana jadi leuleus kabeh ge. Gitu. Jadi leuleus cenah awak surah saya Nawawi tapi edan mah lain kitu. Edan mah kumaha? Edan mah jawal idrakil min qalbi eta leungitna pangarti leungitna kasadaran nu sumberna tina hate. Gitu. Kumaha kakuatanana gerakna itu ya mal baqail quwati wal harokati fil audai. Sarta tetep anger aya kakuatan mah. Wal harokati jeung usik balik nama gerakna kumaha itu ya leuwih gede malah tanagan edan mah kan. Waduh ngamukna direjang sabaraha urang. Itu kan. Ingat masa ngobaran ya orang Palabuhan amuk gitu tah. Ku genepan direjeng kan ku genepan jam sabaraha hari teh keur ngaos di Haurwangi telepon jam 1 mulang jeung Mang Agung mulang we da situ kumaha emang keur kamu pas lo diajak sasalaman assalamualaikum diajak sasalaman teu daekeun teu sasalaman ada boga edan meureunnya styling-eling tah diajak sasalaman
yang siapa di udah tapi kemojok di juru ke tewak leungeun teh. Pembacaannya sadaya-sadaya. Ngamuk kata orang rek luncat. Rek lompat jauh sieun baru teh kumaha tah. Tewak eta teh. Pas rek lompat kalau heunan cangkat dari di juru kitu tah. Pas cangkat bisa salaman kan ya aku tepak karana ngarumpuyuk langsung. Itu kan pikiran tah. Nah, cenah itu mah ku genepan cenah teh ketetahan. Wah, ruh tanagaan. Bener itu. Itu sama buat tingkat dasar ya. Amuk di nyampe pada salaman gitu terus ya. Bisa-bisa we ngadoa ka Gusti kitu minta pitulungan ka Gusti Allah. Nepi ka udang keluar ku kotor di duaan teh. Ku kotor teh juga cai kocok hidung. Ingat ya. Nah itu edan gitu. Tanaga nya edan mah leuwih si bohong. Edan. Padahal nggak masuk lulusnya. Anu sare mapan leuleus anu edan mah henteu ngamuk. Anu mau bedog dan ini tuh. Mau kerjaan karena mah. Mau bedog gitu di rejeng sabaraha urang tah loba jelema teh opatan pas kadinya tinggal duaan ku rejeng teh. Gitu. Da bedog kana non kusen itu ya. Edan gitu kata. Teling eta beneran. Iya. Tewak bedog mah ke diri aing ditewak kan. Jelema teh jadi jarauh atuh ku sorangan. Eta aduk songgo sorangan parieu sih. Parancahan gitu kan aku sesegrok ya Allah teling itu edan mah gitu edan seberapa kalinya yang harapan gitu ya Allah nono ya notif palabuhan tepak tarang puyuh tapi resep gitu resep aku daek diajar bisa dibutuhkan Sieun ngarantok. hah? Jangan nonton, ada mau daekeun we. Waktu kan urang na heula. Jadi urangna diajar kumaha nya hareupan emosi kumaha nu nafsu urang kudu kurangan. Mata prinsipna lamun urang geus bisa ngendalikeun diri urang maka urang baris bisa ngendalikeun nu sejen gitu. Mata disebut ijazah, disebut guguru itu pelatihan. Gitu. Mau ulah ujug-ujug hayang langsung bisa gitu. Mau bisa diajar heula kumaha carana trik-trik na kumaha ngatasi doa-doa naon wae itu mana aya da almarhum aki muni ngamukeun baheula dengan dari pencit wah tepak langsung aku lerek resel pencit ya eta aki ini ijazah teh aki teh eta jadi orang penting doa-doa malaikat itu ke sakalian ayeuna kasurupan kerem samaneh mata ditanya kementerian apa? Nanya kan pakai jeung nanya nih. Dibacaan ayat kursi ingat sama Bang Agung nggak sadarnya Bang Agung orang sekolah bacaan ayat kursi. Bener anu kasurupan teh leuwih pinter ayat kursi teh. Leuwih pinter mana lopon mang kan aya na mah pinter mah ayat kursi ge. Jadi lain ayat kursi na sabenerna katetegan hate urang ka pancegan hate urang ka Gusti Allah. Dari ayat-ayat hungkul mah da bangsa jin arapaleun lah. Tapi keteguhan hati urang kapancegan hati urang ka Gusti Allah eta tah. Jadi ulah kapangaruhan ku nu kasurupan ku setan asup kana eta awak jelema ge eleh urang teh mah jeung sieun. Mulia keneh urang jeung manehna walaupun ka manehna teh lanceuk. Da heula keneh manehna jeung urang ge diciptakeun teh. Heula keneh jin mah pangheulana urang mah bungsuna atuh. Jeung huy oge heula keneh huy. Jeung tangkacau jeung cau heula keneh cau diciptakeun ku Allah teh. Ya, ada orang makan tampang narina. Gitu. Orang tong alegos tong kapangaruhan rasa sieun ulah. Eta ngajak ribut, hayu rek di mana gitu. Nah, itu udah ajar mah itu. Eta edan nu kitu. Mantap. Pantas katanya. Pantas gitu. Saur saya Nawawi nu edan mah disebut edan dan naon jawalul idrokil minal qalbi. Leungit na pangarti alna tetep dina hate gitu leungit eueuh kasadaran eueuh kumari kakuatanana reaksina ma'al baqoi kuwati wal harokati fil a'dha'i aya keneh kakuatanna mah jeung usikna gerakna ngamukna leuwih-leuwih ning tanagana leuwih-leuwih gitu oh eta direjeng ku genopan teh mampu saya curiga, ampun. Eta
Eta edan. Jadi edan mah leungit kasadaran tanaga aya muncul gerak ngamuk gitu edan. Anu sare mah kumaha? Taleuleus. Pingsan. Sare pingsan jeung sare. Eta. Sorihin atawa kalenger batal wudu ku enak kalenger. Kalenger. Pingsan. Kalenger, kumaha cenah kalenger? Tadi sare gitu, sare tadinya urang udah hafal tata arifna, definisina apa. Nu sebut sare Syarah Nawawi kieu sare teh. Anu sebut edan kieu tadi tatos. Ayeuna naon kalenger? Wa daun. Wa daun yusbihu. Anu sebut kalenger, wa jeung ari itu kalenger, daun eta panyakit yusbihu anu non nyaruaan nu ngabandingan aljununa kana edan wasaibu jeung ari itu anu kalenger boga ya kalenger ghaliban dina galib-galibna yasihu eta yasihu Yasbihu. Hah? Yasbihu. Yasihu. Hah? Yasihu ah. Ya titikan. Ya. Ya. Yasihu. Yasihu eta ngosad ala waji kana beungeutna jalma fil ardi ka bumi eta taneuh. Makalangan kokosodan teling lek keserap katanya pingsan itu sama bata no kalenger jadi no kalenger mah cenah anu kalenger teh cek tadi daun yusbihu eta penyakit anu nyaruaan hampir sarua jeung edan kalenger teh antara edan ngamuk katanya ngamuk jadi emosi reaksi nanti mun galak teh mah baju lemah yang ngarakam juga nanti matakan orang dia tuh nih amun kayak tantan emang tantan nyebut nanti ndak letik lah enggak ya sieun tina ku budak letik jeung sama kayak jeung bapak-bapak sama kayak kopiah teh aja ribet sia ceng ka ongkos sieun tapi hayo we dek maturan cenah dek asupan rupiah gitu. Jadi nggak nyaman deh, temen datang kadenya teh, ayah bapak-bapak mau kayak kopiah cina kadia, juri gitu lah. Emang gampang tantan mah nyebut nanti udah keletik, udah keletik. Dari anu kalanggar mah hampir sami sareng edan gitu, kan pada edan bisa penyakit. Eta batal lagi wudu nanya. Khobalin atawa leungit akal. Hilang akal. Wa jeung ari leungit akal dihabul akli eta leungit akal wa pasaduhu jeung ruksakna akal minal jununi kusabab edan. Edan mau ngamuk. Leungit akal sarua bae hilang pikiranana nafsu gede gitu. Awa atahin atawa kurang akal. Wa jeung ari atahin jadi kurang akal naksun eta kurang akli kurang kamin goiri jununin halna tetep kusabab edan. Dihabuhu atawa leungit akal hayaan karena era khaupan atau karena sieun tah. Jadi akal teh sakapeung sok keluar tina diri urang teh. Edanya. Lamun akal urang keluar, nafsu muncul, tah reaksi motah jadi edan. Itu. Akal karuar nafsu muncul nafsu tapi teu aya reaksina naon kudu dinya hungkul eta disebut kalenger gitu eta
Atau naon dia akalna teh leungit nya rusak akal teh mana edan teh. Tapi ya mah non henteu aya ngamuk mah jadi edan. Dia mah leungit akal, leungit kesadaran, leungit jadi ku akalna leungit mah kailmuan ge leungit. Cok ayeuna tatalaran. Gitu nya. Cek di dia bisa we leungit akalna teh ku ayana naon? Ku ayana era. Ku ka era teh bisa leungit akal. Kasadaran teh bisa leungit teu pernah ruguh we daerah teh. Meunang ngapalkeun sapeuting geus katalar. Pas hareupeun di teh daerah leungit kabeh. Nempo mike juga lonok kira kacok. Nah, akhirnya diajar ceramah, diajar pidato, di kampus diajar pidato, cekurnya make mic. Ayo, ayeuna rektor, ayo dosen, ayo gitu kayaknya babaturan loba gitu. Ini urang kakaranya kesang baroriji meunang ngapalkeun tulisan dari teka tempo itu ya nempo mic juga lonok rek ngegea soal. Gitu. Nah, itu jadi kan kesadaran leungit kurang. Gitu. Tempo-tempo kedupruk keleuleus. Tur ngaroroncon. Gitu tah. Mental. Iya. Tina kaera bisa leungit akal. Atawa naon? Al khaufan. Leungit akalna eta teh bisa wae ku sabab sieun. Tok anu sieun. Beda sieun jeung keung. Nya? Aya sieun, aya keung, aya gila lain gelo. Bahasa Sunda mah gila teh. Gila lah gitu nya. Ini kuridingan nya gila. Kayak bahasa Indonesia mah gila teh gelo. Gitu. Tah, kumaha ari sieun? Sieun mah asumber anu dipikasieuna puguh ayana. Sieun ucing aya nya. Lain no sieun jurig. Teu ngarti eta sieun ku jurig emang jurigna aya kitu. Sieun jurig jurig nu kumaha mah jeung dipikasieun. Mikasieun perkara nu eueuh. Eta. Eta mah teu kaharti lamun sieun nyebutkeun sieun kunci. Da kalimat sieun mah kudu aya sumber heula. Anu dipikasieuna naon puguh aya. Naonnya aya sababna itu ya sieun teh. Beda jeung keung. Keung mah model hawasi sieun tapi teu puguh sumberna. Rasa keung. Teu puguh. Gitu. Teu puguh naon mun sieun puguh sieun ku anu. Ai keung mah ku rasa hungkul. Teu puguh naon sumber-sumber teu puguh. Keung. Beda jeung gila. Gitu. Gila mah bijil panyakit tina dirina. Lain bijil ti luar tina dirina, model keung bijil tina dirina. Ai sieun mah bijil ti luar pangaruh ka dirina, ka diri urang, mangaruhan. Aya reaksi urang. Sieun. Keung dina diri urang eta mah. Model gila dina diri urang. Mata urusan keung masih bisa dibaturan. Keung ti penting teh euy. Baturan, ngobrol, tenang. Sieun. Rek ka warung ti penting sieun kunaon, sieun kupek, baturan ku lampu jadi caang. Amannya tanda sieun. Da saseurah mun leumpang ti penting lain sieun ku jurig. Kupoek. Buktina ti beurang mah leumpang ka dinya wani. Da caang. Gitu. Tah, kumaha mun gila mah teu bisa dibaturan, teu bisa dianteur, teu bisa itu ya. Mun sieun mereka warung sieun dianteur, teu sieun. Tapi lamun gila rek dibaturan sok anger we. Aya jalma sieun ku cucunguk. Gitu nya. Diasongan cucunguk ku urang. Ayo nepi ka gila kumaha gitu nya, mun nepi ka paribasa mun awet mah rok disingkap-singkapkeun padahal cucungukna mah jauh. Da gila teh najan dibaturan anger. Gitu. Justru jelema nyampurkeun teh jika rek ngasongkeun cucunguk teh anger. Dan gila. Eta panyakit dina dirina eta mah. Eta. Mana teh? Nah, etanya jadi ku aya nasieun eta bisa jadi eta akal bisa leungit. Gitu ku aya rasa sieun. Eta. Wa syukrin jeung weureu. Batal kudu ku aya weureu. Kumaha weureu teh? Wawa jeung ari ieu teh weureu
Fasadun eta ruksa fil akli dina akal ma'altirobin sarta robah anu banget wahtilatun nutkin jeung non eta teh ngacaprak dina ngomong cenah mabok gitu caprak eta non anu mabok non kucubung ngacaprak ngobrol gitu kayak eta anu mabok kucubung mah cenah ieu mah lamun ngalana keur bari nagog maka ngacapruk nage sabari nagog lamun ngalana bari nangtung bari lelembangan maka ngacapruk bari init-initan cenah gitu itu mabok kucubung mah cenah gitu informasi gitu Allahu alam tapi kenyataan nama tangan aya beja gitu mun ngalana keur sare we ngacapruk ka bibirna teh gitu mabok kucubung au maridin atawa gering wahia jeung ari ieu gering halatun kharijatun anit tab'i daratun bil aqli naon gering teh sebut gering teh wa jeung ari nu ngaran gering halatun eta tingkah kharijatun anu kaluar anit tab'i tina watak tina tabiat kebiasaan dorotun anu ngamadorotkeun bil akli kana akal gering anu disebut gering saur Syekh Nawawi nya sebut gering teh nyaeta kaluarna tabiat kaluarna kebiasaan anu ngamadorotkeun kana akal jadi ku ayana panyakit dina diri urang terkadang akal kaganggu itu enak ieu we lah waktos akal didamel dilebetkeun ka diri urang di zaman ruh kana ruh dihijikeun aja nafsunya ketika akal ditaros akal menerima kalau balas sahidna tapi nafsu mah maneh-maneh urang-urang cenah gitu lah kasar lemah tah akal teh tingkatan kesadaran paling tinggi nya tuh akal jadi kayak bertahap akal level-level teh tah ku ayana gering dina diri urang terkadang ayana panyakit dina diri urang ngajadikeun pibahayaeun kana akal daratun bil akli cenah kitu anu naon anu ngamadorotkeun kana akal kana kasadaran mun kana tingkatan ibadah teh mah kurang-kurang mah anu gering teh matak dina ibadah teh keyakinan teh kurang karena penyakit gitu kurang jadi karena akal nanti ngaganggu karena penyakit kebiasaannya gitu tabiat kan kebiasaannya gitu kayak enak beringnya kakak nyari huntu hungkul mau ngaji teh cek akal mah ngaji lebih halus kan baik gering oke bari gering ngaji mana bari nepi ka maot oke kok enak ngaji mah jihad cek akal mah ge akal menerima karena benerna tapi kumaha karena penyakit eleh gering riet mau ngaji dah keriet gitu kan mau ngaji nyeri beteng mau ngaji gitu leheng gitu mah rietnya iya anu teu riet teu naon mau ngaji tah eta kecelakaan wa igmain jeung sakalor tatal kudu tak sakalor kumaha sakalor wa warig main jawalul idraki minal qalbi eta leungitna pangarti tina hate leungitna kapam leungitna kapamanggih pangarti tina hate leungit masih kana leungit kasadaran kan mal ing kita ila kuati sarta putusna kakuatan leuleus sarokati jeung usikna bil aldain sakalor nagara panon hungkul tapi kadang sakalor mah inget deh
aya nu sakalor teh kitu nya. Wakila jeung cek hiji kil hiji caritaan hiji bahasa wa ari itu ikmain yang ari ikmain teh mana ikmain jadi sakalor cek dina hiji carita mas sebut sakalor teh imtilau eta minuhan eta pinuhna butunil dimaghi pinuhna pirang-pirang jerona otak inu muda min bulaghomi tina rehak aya naon aya kokotor dina polo minal bulaghomi rehak baridin anu tiis golidin tur anu badag jadi aya perkara nya mana rehak itu kokotor meureun asup kana otak itu jadi sakalor wakila jeung cek hiji bahasa deh wa ari teu men sakalor sahun eta poho ya hakku anu tepung sahun poho al insano kana awakna jalma puturi sarta kendorna Allah illatin pirang-pirang anggota karena penyakit nor sana aleuleus wal ikmau jeung ari sakalor jaijun eta menang alal anbiya'i ka pirang-pirang nabi alimu tetep ka para nabi sallallahu alaihi rahmat Allah wa salam sareng kasalamatanana walanakdo jeung teu batal wudu bi ikmaihim ku sabab sakalorna para nabi menang